Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Dava Dewantara Putra. Rampak kendang atau rampak gendang nyaeta salah sahiji kesenian tradisional Balarea Sunda di Jawa Kulon. Rampak kendang diwangun dina dua suku sanggep nyantos rampak serta kendang. Rampak asalna tinalika Sunda anu ngabogaan pengertian sekaligus atawa secara serang sama, sedangkan kendang atawa kendang Sunda nyaeta instrumen dina gamelan legung. Kukituna rampak kendang nyaeta pintonan kendang atau dipigawe sareng sami-sami. Pakakas musik anu dipake nyaeta kendang minangka pakakas musik utami dina rampak kendang, rebab, gitar, serta pakakas gamelan lainna. Rampak kendang biasanya dialunkeun ku langkung ti dua jalmi awalaan ngagunakeun kostum anu sami. Wancip pintonna lumangsung para pamain tumpah ka luhur panggung sarta menepati posisi maranehna di payun perkakas musikna. Saenggeus sababa anu dibikeun salah sahiji pamain, alunan musik anu kaos energik oge kadenge enteungan musikna, nangging para pamain ngiring menggerakkeun hulu sarta awak maranehna. Rampak kendang sering dikolaborasikeun kawalan pintonan seni lainna supados jaipong. Aya dua rupi rampak kendang. Aya rampak kendang diri dicokor sambil tangtungan kawalaan nggunakeun stick supados stick drum. Serta jumlah kendang anu dicokor nyaeta 2 buah. Rampak kendang diuk dicokor sambil diuk. Kawalaan ngagunakeun panangan menepukna panangan ka kendang. Jumlah kendang anu dicokor nyaeta 3 buah. Rampak kendang kaeusi hartos filosofis di jerona. Kesenian ieu mencerminkeun Balarea Sunda anu harmonis anu dumasar kana sifat-sifat bergotong royong serta keceriaan. Sakitu wae pedaran ti abdi tentang rampak kendang. Mohon maaf bila aya salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tos nonton video ieu.